Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Karun Sunda ya. Kami dan rekan-rekan kami sekarang berada di Desa Jombol, Kecamatan Dawan. Nah, di sini jadi kita mendatangi yang dimana tempatnya itu kayak kali gitu ya, Kang. Nah, di sini rumornya gimana? Ada orang sih banyak yang mengganggu. Oh, banyak yang mau. Penampakan. Saya dengar-dengar sekilas ya di sisi lain ada sebuah kecelakaan. Nggak tahu di mana nah, Bu. Tapi ya intinya lokasi ini ya. Nah, di sini di situ juga ada bangunan kayak apa itu? Sekolah kan. Sekolah ya. Ya, jadi tempatnya juga di sini kayak gimana ya? Ya, pemukiman sih cuman ya di ujung ya. Karena ya di pinggir saya ini juga sawah ya. Coba lihat ke sana. Ya. Jadi kita sekarang ini mau menetralisir ya. Ya, yang sering mengganggu Ya. atau yang kecelakaan ada faktornya dari gaib atau enggak Ya. gitu kan. Sekarang kita mau tahu ya. Langsung mediumisasi apa gimana ini? Enggak, lihat-lihat dulu. Soalnya kan di sini banyak sekali gitu energi-energi yang membuat kita kan kamu juga ngerasa kan membuat kita ingin ke sana umpamanya gitu kan. Mm-mm. Ya udah gak usah jauh-jauh ya, nantinya kejauhan, jadi sampai di sini saja ya ngomongnya. Jadi kita di sini akan melakukan proses mediumisasi ya untuk menggali informasi dan menetralisir ya. Ya mungkin saja gitu. Apalagi kan tempat kayak kali gini pasti banyak, bukan banyak lagi, pasti ada, maksudnya bukan banyak. Jadi kita serahin ke Kang Aang untuk proses mediumisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, untuk proses mediumisasi kali ini saya akan memasukkan satu sosok jin yang suka mengganggu pada warga sini. Pada sebelah. Tunggu apa mediator ini baru latihan gitu, baru beranjak ke sini. Oi, Sampurasun Badenaros. Ya di wae Kang. Bentar, pale dia. Cing, Badenaros unggul Badenaros. Calik. Kieu nya abdi Badenaros. Ogenya sok ngaganggu gitu, soalnya di warga sok loba omongna cenah waya gangguan beres. Hah? Lain urusan sih. Oh, lain urusan orang. Nah, ya iya kan orang permintaan di masyarakat jeung mengungkap ya kadia. Tong didinya. Tong sok itulah. Punten ya. Secara baik-baik orang kadia. Neneng naros, apa bener tante sok ngeganggu? Kurang hayang apa? Apa bener tante dewek nu ngagangguna gitu? Peda naon? Pedana sok ngagangguna. Orang naros baik-baik, cicing kalem. Cari. Punten ya. Orang hayang nyahot tempat ieu, sok ngaganggu cenah cek warga teh. Tete pikeun naon ka anjeunna teh naon sih? Cicing teh punten ya. Hah? Meh gede ilmuna. Gede ilmu minta ke Gusti Allah ayang ilmu sok ya asal cicing orang mau nyekelan anjen Kang punten Kang jagaan weh gitu sok
urang mah aya permintaan ti masyarakat ti warga hayang nyaho nu sok ngaganggu naon kitu jeung meh naon ngaganggu teh. Tadi sia kan geus nanya jang be aing gede elmuna. Nah gede elmuna heunya ulah kitu carana lah aing ngaganggu mah naon urusan jelema urusan gaib jeung gaib ulah ayeuna ti gaib nah nyingsieunan jelema goreng nya ayeuna dewek bae sok aya urusan jeung jelema nah sok ngaganggu imana lemah nya cik atuh da diwajarkeun imana lemah anu kuat diwajarkeun sarua ciptaan Gusti Allah sok sarua diciptakeun ku Gusti Allah urang teh. Urang teh bisa naon sacan ya pun teh. Nyai meureun da urang mah ngentak ka Gusti Allah teu apalna naon urang mah aya ilmuan teh ngeueuh teu apal. Heuh sok asal dek ulah ngaganggu deui. Jih, atuh kumaha aing ti masyarakat loba ngomong nyentak pituduhna supaya teu naon teu supaya eueuh nu ngaganggu deui cicing di dieu. Coba kang di dieu geura. Punten. Ye. Calik. Alhamdulillah Indonesia. Punten ya, kurang naros. Sok kurang dilepaskan kan ngajin perjanjian tarek ngilu ka ajaran Islam apa rek cicing heula diuk atuh sok cicing heula cali taros teh diberi kesempatan nih. Geus lah kurang moal dicabut aya namanya moal dibetot deui urang rek loba nanya geus saja keadaan kieu ge. Punang ngaganggu teh dek teh meh meunang loba ilmu kitu. Tongseun lah. Eta anu kitu ngalmunan naon atuh nah ngaganggu lah ulah ka hayang mah masyarakat oge sieuneun wujud anjeun. Emang masyarakat lemah iman kitu kieu. Tapi nyecik wajarkeun. Nyaho ka hareupna kumaha mana teh bakal bohong. Lepaskan aing. Ya bae lah ngajin perjanjiannya. Lamun anjeun ngabohong atanapi kasebutna atanapi teu bohong oge kasebutna masih ngaganggu dek lebur sorangan dek. Nya heueuh berarti teh derek teh bohong. Heeh. Adanya anu kasebutna teh anu zalim mah da goreng kitu ulah zalim ka jelema teh sanajan daek makhluk gaib. Eta ti Gusti Allah, pamere ti Gusti Allah, urang kitu nyaho boga ilmu teu apal. Anu nyiptakeun anjeun. Gusti Allah teu bisa ditingali tapi bisa dirasa dina hate. Aya hadirna na hate. Kumaha kareupna sok cek urang ge lamun ku urang dilepaskeun ngajin perjanjian lamun ente ngaganggu deui lebur daek teh nya berarti daek teh naon berarti rek ngaganggu kareupna rek kitu bae sok bisa maning gede ilmu ani ngasil ngaganggu teh ieu ilmu mana ilmuna lepaskan
ajaran kita kan gitu nah mana badan hah guru orang malin guru punten bae ya teu bisa ngajaran teu bisa naon urang mangenta ka Gusti Allah akan nyiptakeun urang sadaya pangeran urang sadaya nu maha kawasa Gusti Allah teh eta aya hadirna Gusti Allah lain niat ngaleburkeun ini karasa ku anjeun anu Gusti Allah rek kecil dari Allah eta berarti aya saban-saban anu manusia berarti aya ajaran Islam ayo kita rek ngikut Islam ajaran nu bener anu lurus Islam syaratna teu hese kudu uclang-aclang segala itu cukup kudu aduh cukup ngelontarkan 2 kalimat syahadat apa laku jalala asyhadu al piceunana la ilmu hideungna teu urang ge sok mana di mana nundana sekali minta Allah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sok ucapkeun ku anjeun ku hata ikhlasna anjeun lontarkeun Aku sekali deui rasakeun ti isna Islam. Terus orang mah mau ngajaran cicingnya lagi radio aduh orang mah mau ngajaran da lain guru kasebut nate tapi aya hiji guru nu daek ngajaran kurang dituduhkeun Di sini kita akan langsung saja memasukkan sosok lamun cek sudahna gagedug teh apa sih lamun Indonesia teh? Pentolan. Ya tuh pentolan. Raja lah gitu sama itu. Nah, langsung saja ya kita tarik. Kang, punten disikat saya. Ya, Kang Kuratun. Kayaknya ke aya tataros malahan mah punten. Kacana puntennya. Kali dinya, Kang. Oke. Punten. Bade naros unggul. Nya. Puntennya. Punten. Nging di ieu karunya karagana Nging lah. Jan ieu bae. Ulah. Kayaknya loba nanya ya. Iya teh kasebut teh kawati teh cenah mah aning sok aya nu ngaganggu. Saha teh? Aya
Iya. Oh, terus aya anu faktor anu cilaka, pernah cilaka eta aya faktor 3 itu. Aing naha maneh? Tangtang. Nanya atuh. Ka bawa euy. Iya nya, kasebutna teh lah mah nyelakakeun peda emehna teh. Aing Heeh, butuh nyawa. butuh nyawa. Dijen abid gitu, dijen budak. Budak. Anu geus loba budakna. Loba. Berarti loba dicilakakeun. Goreng teuing. Sabaraha ribu tahun tapi aya kecamanan ayeuna mah jarang anu mandi di dinya. Oh, berarti baheula mah lamun anu mandi kerelepkeun meureunnya. Aing nyieun puteran. Oh, heuh. Sangkan eta kabawa ka handap. Berarti rek teh anu bagian di damnya. Naon dam teh naon? Oh, itu nu tempat cicing dewek teh belah tembok gitu. Oh, heuh. Berarti faktor cilaka teh berarti aya faktor ti dewek kanggo berarti nya. Ulah gitulah sabenerna mah goreng lah. Kurma eta lamun ngaganggu sok kumaha bae nampakeun gitu. Aing. Ngaganggu Noel meureunnya. Aing mah cuma nyieun puteran bae. Oh, ngagangguna teh dina cai gitu. Matak. Mesti kerelep. Oh, punten langcepman. Jadi kasebut teh naon nya ngaran teh si eta taros Kang Indra. Henteu lah. Ulah aing ngaganggu teh kasebutna teh. Di masyarakat loba nu ngomong cenah sok anu ngaganggu cenah. Sok anu cilaka kitu kieu tah eta teh cenah kunaha tah urang ayeuna nanya ka anjeun nya Kasebutna maneh kan pendatang. Naon urusanna? Ya kan mengungkap ieu nanya ka anjeun gitu. Geus urang-urang maneh-maneh. Nya heueuh lamun ayeuna cek dewek urang-urang maneh-maneh nya naha maneh ngurusan anu di dunya. Kumaha urang? Ieu nya kumaha urang. Ge. Lah, jangan ditekan ya bangane. Ikeun ari aing. Ikeun ari aing. Ngaganggu nyarusak apa. Kita lanjut namanya. Iya penyebabnya dewek sok ngaganggu ke alam dunia. Jadi nanti sampai tadi teh baik-baik bebanannya. Berarti rek lanceuk nanu tadi. Kerajaan apa kumaha di desa kerajaan gitu. Oh, dari kerajaan berarti tadi mah adi berarti. Oh. Ada kalau bahasa tanya kenapa? Nah, sok nyelakakeun teh mena tadi dijieun abid gitu dijieun budak. Ulah lah, lah. Goreng lah duitna. Oh, kurang moal. Ngusir bangsa aing. Ku aing dilepaskeun ke apa? Eta poli ka jeung abdi gua. Gitu janjina. Tapi lamun orang kieu ngajieun janji di ka dewek, lamun anjeun sakali deuk itu maneh lebur sorangan. Gitu bae. Deal. Urang moal ngaganggu ka anjeun, moal ngaleburkeun golongan anjeun.
Tapi eta sebabna lebur diri sorangan. Rek nuturkeun agama Islam mangga urang masuk purnu aya. Daripada anjeunnya daripada anjing kaos adi anjing deui nya apunten ya urang mah nuhun minta kesepakatana tong ganggu deui syukur-syukur naon asup ka Islam ajaran nu bener nu lurus mengenal Gusti Allah nimitakeun urang rek nanya. Nah, sok loban maksiat. maksiat. Oh, berarti sok loban maksiat oke. Oh, berarti eta penyebab dasarna begitu. Nah, ini nah loban maksiat itu gampang wae. Jadi lemah iman gitu nya. Nadanya loban maksiat. Oh, punya cok ieu teh memang di dieu teh. Karena poek loban maksiat nama. Batur mangusir maksiat dewek mah kalah numpal pun. Sok kurang aku eleh. Kurang dibebaskan. Tapi tong ngaleburkeun sim kuring. Urang mau ngagang. Tapi balik deui urang ngajeun perjanjian. Dewek mah geus kudu bohong, bakal ngaganggu di kareupna. Malah jabe jama taknya. Guguru di mana mana? Urang ngantar ridho Gusti Allah urang mah gugur. Nyenta kan maha kawasa. Ya. Nah, gambaran. Eta ridhona Gusti Allah ngaridhoan kana jalma nu bener. Sok nu kumaha? Ajaran Islam. Terus engko. Jelaskeun. Oh, jelaskeun nah dong. Jelaskeun. Islam teh agama Gusti Allah. Gusti Allah teh kan nyiptakeun anjeun, nyiptakeun alam dunya, alam gaib, di langit bumi dan dosa. Gusti Allah. Ayeuna nanya. Gusti Allah di mana? Aya na hade deh. Eta aya hadirna Gusti Allah tuh bisa disimpo. Tapi mun anjeun eueuh ilmu hideungan, insyaallah maha panas. Kudu berarti Islam. Capan maneh? Panas. Dan Gusti Allah kudu kitu dewekna eta boga ilmu hideung picing. Sembarang diceritain kawean sebarang tahun. Berapa tahun? Coba kagak tentang Gusti Allah masa berapa gitu. Eta balat karena Hayang ngadeng. andai dua kali masuk syahadat. Asyhadu di jenan saya mau dengar bisa lagi pamitian gimana ya
kucing. Calik. Diuk atau tinggal calik. Sok, turutan kaula ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sok ngantarkeun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita merasakan Islam umat Islam. Nah, jadi sosok ini alhamdulillah sekarang udah masuk Islam. Yang dulunya suka mencelakai, terus suka mengganggu, alhamdulillah sekarang sadar. Pasukan anjeun ge geus ngilu Islam. Geus, pasukan. Abidna bebas kan lah. Geus. Kabeh ngilu jeung aing. Heeh. Atuh guru. Mana? Ya. Alhamdulillah sosok tadi udah masuk Islam sih sebenarnya. Jadi itu tuh rajanya yang pertama masuk itu adeknya, kan tadi yang masuk Islam rajanya, adeknya tuh lebur, nggak sengaja kelebur gitu. Dia tuh makamuk lah mencet Sunda. Ya oke, untuk kali ini gimana Kang? Beres aja. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih buat para penonton yang udah hadir. Ya, penutupan. Untuk barangkali ada masalah dengan gaib atau mau diobat pengobatan, semisal terkena santet atau apa berurusan dengan gaib, saya siap. Ntar nomor HP-nya ada di deskripsi. Nah gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya juga masih belajar bahasa Indonesia ataupun belajar bahasa Arab ataupun selainnya. Mohon maaf, mohon dimaklum karena saya orang Sunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.